Si Bang Tua kan si Bang Tua si Madang. Ayo bae Madang we. Goblok. Mana mau lain. Loh, nah tuh. Madang. Ora kok tanah. Itu kebenya we. Hah? Aduh, wae nembak. Kopi ngus aya, bisa dianu jeung saya urang mah. Lak-lak wae mah. Kopi heula. Oroh, ngeunah heh. Makan kopi bae, udunan di udud. Gua rokok lain. Udud. Hah? Dah, rokok. Ya. Halo, baru ngopi bang rokok mah. Tengah rokok mah liar. Kajian. Ya ibarat siram hidung cabut kumisna. Dia belongang-belongang bae ngangah bae rokok mah. Saya nggak nanya. Ayo orang teh orang Sunda atau orang mana? Aduh orang Sunda. Orang Sunda. Ayo orang Sunda bukan naon? Hah? Bukan naon, bukan. Orang Sunda bukan naon? Bukan naon. Cau. Bukan naon sih? Bukan cau. Cau naon ben waya di Kuningan. Cau Amon. Cau Amon mah bukan orang Amon atuh. Cau Palembang. Itu mah orang Palembang bukan cowok aja Palembang. Oh, cowok Sunda mah. Oh, di ya orang cowok Sunda cing. Ayo nanti napa pelakan sok kacang. Aya teh kacang Sunda. Oh, aya ge bukan orang Banten. Kacang Banten, orang Arab, kacang Arab. Ya, orang Sunda bukan teh kacang Sunda. Tina sasatuan sok. Sok ayeuna. Tina sasatuan. Eme domba, aya teh domba Sunda. Oh, anu aya domba naon? Garut. Oh, domba Garut aya ge. Domba Garut orang Garut nu boga. Ayam sok. Boga ayam naon? Di urang nu aya. Bangkok. Hah? Atuh aya ge ayam Bangkok, teh ayam Sunda ieu. Aya ge ayam Bangkok, bukan orang Bangkok. Tina kanan. Peuyeum, aya teh peuyeum Sunda. Cibing bin. Hah? Atuh orang Cibing minta mah. Ada peuyeum Bandung bukan orang Bandung. Ya. Atuh, sok naon deui? Teh nyaho anu bener mah warung Sunda. Rumah makan Sunda, tah jelas bukan orang Sunda. Makanan ada tahu. Aya teh tahu Sunda. Tahu Sumedang. Oh, aya teh tahu Sumedang, orang Sumedang hebat mah. Bukan tahu Sumedang. Lamun Kuningan terkenal kunaon? Kecil-kecil udah Kuningan, barangna nya. Usul kada itu bejakeun. Batur mah geus boga itu boga ieu bagian orang Sunda. Ganti Bang Jabar ngaranna.